Kacaturkeun dina ieu carita aya hiji sodagar kaya anu nanjung Turu Jaya. Hartana loba bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Eta sodagar teh ngabogaan 3 sobat dalit anu dipika cinta jeung dipika nyaah ku manehanana. Anu teh aya lian 3 sobatna teh nyaeta Jang Rojai, Jang Usup jeung Jang Alam. Para wargi sadaya dina nyalurkeun kanyaah jeung kadeudeuh ka 3 sobatna, eta sodagar teh ngabeda-bedakeun kahiji jeung anu sejena. Lamun seg ka Jang Rojai eta sodagar teh kacida pisan mika nyaahna teh. Lamun Rojai butuh duit can menta geus dibere, jeung lamun dibere tarasa eutik. Lamun Rojai butuh pakaian dibere pakaian nu pang alusna, pang anyarna jeung pang mahalna. Lamun Rojai butuh dahareun dibere dahareun anu pang istimewana. Lamun Rojai hayang aprok iraha wae ge terbuka panto teh ke Rojai mah. Ari kasobat anu kadua nyaeta ka Jang Usup. Eta sodagar teh sarua mika nyaah jeung mika deudeuh. Lamun Jang Usup butuh duit dibere, lamun butuh pakaian dibere, lamun butuh dahareun oge dibere. Atuh lamun sek hayang aprok bisa. Sok sanajan teu saalus jeung saistimewa anu dibikeun ka Rojai. Ari kasobat anu katilu nyaeta ka Jang Alam. Eta sodagar ge nyaah ka Jang Alam ge. Ngan hanyakal ari ka Jang Alam mah lamun seg barang bere sok barang-barang panyesaan. Lamun aya duit pangangsulan kakara dibikeun ka Jang Alam. Lamun aya pakaian nu geus teu kapake atawa gegedean kakara dibikeun ka Jang Alam. Lamun aya dahareun di imah anu geus teu kadahar ku keluarga atawa geus rek haseum kakara dibikeun ka Jang Alam. Artina mun barang bere ka Jang Alam mah eta sodagar teh ngan saukur mere panyesaan. Tah cunduk waktu ninggang mangsa eta sodagar teh nyang hareupan masalah anu kawilang berat. Manehanana bingung teu mangih tungtung, susah teu aya papadana. Akhirna manehna mikir, kasaha manehanana kudu init. Saenggeus kapikir manehanana teu ngabogaan 3 sobat, akhirna eta sodagar teh nyampeurkeun ka sobat anu kahiji, nyaeta ka Jang Rojai. Saenggeus nepi ka Jang Rojai, pok atuh harita eta sodagar teh nyarita. Cing euy, Jai tulungan kuring ya, aduh kuring dituduh ngabunuh bingung kudu nyang hareupan kumaha. Kitu harita pok kena sodagar menta bantuan ka Rojai, sobat anu kacida dipika deudeuh jeung dipika nyaah ku manehanana. Teu kungsi lila tidinya Rojai langsung ngajawab, "Duh Kang, hampura ye. Kuring teu bisa mantuan ye, sibuk ye, loba pigaweun." Ngadenge jawaban kitu ti Rojai, neg hate eta sodagar haneg haneul ka bina-bina. Tetela sobat anu dipika cinta dipika nyaah ka bina-bina teh menit teu nulungan saeutik-eutik acan. Dina kaayaan kitu manehanana mikir yen manehanana teh masih keneh boga sobat anu kadua nyaeta Jang Usup. Kidig atuh harita manehanana init nyampeurkeun ka Jang Usup. Barang nepi ka Jang Usup pok atuh nyarita harita, "Cik Sup euy, tulungan kuring ge. Kuring bieu minta bantuan ka Rojai, tapi manehanana sibuk geuning teu bisa mantuan. Cik atuh sugan maneh bisa mantuan kuring Sup euy." Nah naon kitu Kang masalahna? Sugan kuring bisa mantuan ka Akang lah. Cik sok caritakeun kumaha masalahna. Heueuh kan kuring teh Sup, boga masalah ieu teh. Dituduh ngabunuh ku dulur-dulur jeung tatangga di lemur. Ayeuna kuring kudu sidang ka pengadilan, ari kuring teu apalna naon Sup. Atuh kuring teh kudu kumaha ayeuna Sup? Lah gampang Kang, hayulah urang init ke pengadilan, hayeuna kurang dianteur hayu. Kitu pokna Usup harita
siap ngantir sodagar init ka pengadilan. Ngadenge kitu mah atuh harita sodagar teh atoh ka bina-bina. Kidig atuh duanana init ka pengadilan. Barang nepi di pengadilan, manehana eureun dia hareupeun gerbang pengadilan. Pok harita usup nyarita. Duh Kang euy, ampura kuring kur bisa nganter nepi ka dieu. Da ka jero mah atuh da kuing kitu nyaho ting kumaha di pengadilan teh. Ampura euy kuring kur bisa nganter nepi ka gerbang we ieu manganterkeun ieu jajap ieu mah nya Kang nya. Ngadenge jawaban usup jika kitu, neug deui hate sodagar haneg haneueuh deui wae. Da kahayang manehanana mah dibantuan nepi ka jero-jerona. Leng atuh harita eta sodagar teh ngahuleng mikir deui bingung ka bina-bina. Mikir kudu kumaha nganggeuskeun eta masalah. Dua sobat anu kacida di pika cintana geus teu bisa mantuan. Hatena harita putus harapan bari jeung ngagrentes dina hatena. Piraku kuring kudu minta bantuan euy ka si alam. Nu duaan ge nu kurang di pikanya diperhatikeun teu marantuan euy aduh. Tapi da eueuh deui ieu mah rek curhat we lah. Dek ngemplong-ngemplongkeun hate rek ini tuh ayeuna mah kasih alam rek ulin ieu mah bae masalah mah kumaha engke we. Kitu harita pokna si sodagar bari jeung init ngemplad lempang muru kajang alam. Barang nepi ka imah jang alam, pok atuh harita sodagar nyarita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagja Kang, mangga ka dieu kalebet Kang, kalebet. Aduh, sinanteuneun akang ka dieu. Kitu harita pokna alam nyambut kedatangan sodagar. Sok Kang, cari Kang. Mangga cari Kang. Kela Kang sinanteuneun aya naon ka dieu? Puguk ieu teh kieu, kuring teh boga masalah gede pisan. Derek-dek harita masalahna dicaritakeun ka jang alam ku eta sodagar. Saenggeus kitu pok atuh harita jang alam nyarita. Oh Kang, ari masalah kitu mah gampil atuh. Sok ayeuna mah akang tuang heula kalinya, ngopi heula kayaknya. Keun ke tos tuang tos ngopi, urang sareng abdi ka pengadilan, urang anggeuskeun masalahna. Singkat cerita saenggeus rengse dahar jeung ngopi bral duanana init ngajugjug ka pengadilan. Barang nepi kana gerbang pengadilan, pok atuh jang alam nyarita. Kang, akang mah antosan we di dieu sok. Cing raos calik, bisi bade tuang-tuang tu di warung, bade mese tuangeun mangga, bade ngopi mangga. Keun urusan pengadilan mah ku abdi. Kitu harita pokna alam bari jeung terus lempang ngajugjug ka jero kantor pengadilan. Saenggeus rada lila, jol harita jang alam kaluar ti eta kantor. Pok atuh ditanya harita ku sodagar. Kumaha euy hasilna? Alhamdulillah Kang, kersaning Allah akang bebas tina ieu tuntutan, akan bebas tina ieu hukuman. Ngadenge jawaban kitu, rumpuyuk harita sodagar ngarumpuyuk bari jeung terus sujud syukur. Dina hatena campur antara haneueul jeung bungah. Bungah ku sababebas tina tuntutan jeung hukuman, ari haneueul salah mikeun kanyaah salilah hirup hanyakal jeung mere kanyaah kajang rojai jeung kajang usup anu kada kenyataanna mah teu bisa mantuan. Da anu mantuan mah nyaeta ngan saukur alam, anu ngan saukur dibere dahareun sesa pakaian sesa jeung sagala sesa. Pamiarsa sadayana, kinten-kinten saha nu dimaksa di sodagar dina ieu carita. Jang rojai dina ieu carita, jang usup dina ieu carita, jeung jang alam dina ieu carita. Lamun seg ku urang ditaluntik oge dilenyepan dina kahirupan urang. Anu dimaksud sodagar dina ieu carita teh nyaeta urang salaku umat muslim. Ai rojai saha? Ari rojai teh nyaeta harta jeung kadudukan hirup urang. Anu mana lamun seg urang rek nyiar harta jeung kadudukan, lamun berkorban waktu make waktu nupang alusna.
Lamun dek berkorban tanaga make tanaga nupang alusna. Lamun berkorban sagala lagi sok ngagunakeun anu maksimal ari keur ngudag harta jeung kadudukan mah. Tapi pada akhirna mah nu ngaran harta jeung kadudukan teh nalika urang dek nyang hareupan panto gerbang kuburan teu dibawa-bawa acan, teu bisa nulungan urang. Anu dimaksud jang usup saha? Ari jang usup teh nyaeta keluarga urang. Anu mana sarua ku urang dipikanya unga poe unga waktu. Tapi nalika urang maot mah eta keluarga teh kur bisa ngajajabkeun nepi ka panto gerbang lir ibarat jang usup dina ieu carita. Ari jang alam saha? Ari jang alam teh nyaeta amal soleh urang. Di mana lamun seger amal soleh mah urang teh berkorban ku waktu ngan saukur ngagunakeun waktu sesa. Lamun berkorban ku harta ngagunakeun harta sesa, bahkan ngan saukur pangangsulan jajan nu dikorbankeun ge. Lamun berkorban tenaga ngan saukur tenaga sesa digawe urusan dunia. Tapi sanajan kitu, anu bakal nyalametkeun urang nalika urang asup kana gerbang kubur dek nyang hareupan pengadilan pangeran, anu bakal nulungan teh nyaeta amal soleh urang. Anu ku urang sok disepelekeun, anu sok ku urang sok disapirakeun. Lir ibarat jang alam dina ieu carita. Pamirsa sadayana sakitu wae dongeng dina kesempatan anu ayeuna. Simkuring nyuhunkeun kana Allahna, nyuhunkeun dukungan, like sareng subscribe kana ieu channel. Hatur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan urang sadayana aya dina kabagjaan jeung kasalametan dunia tur akhirat. Sampurasun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.